Nah, jadi barudak orang ini rek wawancara jeung tukang jahit anu sukses coba tinggalin. Halo Mang. Halo bro. Hei, di mana asal Mang? Di Garut. Oh, di Garut. Terus sabaraha tahun ngajahit Mang? Ah, ya 15 tahun. Oh, 15 tahun. Waduh, tos sukses atuh meureun Mang nya. Alhamdulillah. Boga budak sabaraha Mang euy? 8. 8 bol bating. Ieu na kerap. Oh, kerapnya. Oh, aing ngaran saha Mang? Ngaran saha Mang? Andi. Oh, Andi Hanif. Teu make ngar mararangeng. Andi Unggul. Aing murang kali damel di marana Mang eta dalaman teh? Aya nu di DPR. Nu DPR. Pertamina. Aduh, Pertamina tuluy. Aya anu di bank. Di bank. Oh, sarukses atuh Mangnya tina ngajahit oge nya. Alhamdulillah ujang. Tos sabaraha lamun ngajahit sapoe sok menang sabaraha Mang? Ah, meunang we. Keur meuli channel. Ari nyanung kuat emang nyanung. Bujang ah kang nyanung mah. Nyanung atuh kuat meureunnya. Aya Oh, harapan. Mang aduh. tapi aya rencana keur nyanung Mang. Nya, ari kebeunangan anak loba pisan mah. Erek nyanung meureunnya. Nyanung we. Aduh, hade pisan si Amang euy. Ku agama oge. Eta murang kali tos suksesnya anu di DPR tuluy di mana deui Mang? Di bank. Di bank tuluy. Pertamina. Oh, di Pertamina hebat euy si Amang. Aduh. Eta gaduh pensiunan meureun nya Mangnya. Mobil pabalatak meureun. Gaji gede nya inventaris pensiunan. Waduh. Bisaan si Amang. Tapi Mang di Pertamina di DPR jeung di bank teh janten naon Mang? Ah, ngajahit. Oh, ngajahit. Ah, ngajahit. Oh, ngajahit. Ah, ngajahit. Oh, ngajahit. Oh, Ari Sugante. Ari Sugante Mang jadi eta Mang euy. Ari Sugante jadi kepenting ngajahit Mangnya Mangnya. Hatur nuhun Mangnya ayo Mang. Sami-sami. Yo. Mang. Halo